nu bantaku lantaran baheula mah eta teh tani atuh si anak nu lalaki teh kokolotna teh jung maneh tuh bantuan Pak Anung besi dek mawaan surubuk bantuan besi erek ngoyos bantuan besi mana di titanon jung bantuan padahal mah geus dari nyetoha baheula eta kos kitu anak awewena kitu bawalos ka imah anu sia di ditu besi rek ngondong masalah belajar ngumbah piring los jadi tulus ta eta teh padahal geus ditikah belah dieuna kan nyana nanya bah kula sih kudu ditahan ka imah eta bae kunaon sih bah teu kunaon lain aju di dituna bageur jatah ka kula emang kunaon gitu lama kula osok haju titah ulin jeung anakna emang kunaon sih sekali dua kali katilu kali dibejan sia geus ditikahkeun ya kudu macan hayang dek hayang dek kenteus ya geus ditikahkeun aju pabajika dan anak mah neng teh geus ditikah oh geus ditikahkeun geus beres atuh kos kitu mah teu beres budak keneh aju nyana iimahan papangantenan ngaranna ge budak ieu barang papangantenan lajunya nurutan kolot ceknya naik papangantenan mapan busok dibukaan bajuna ajuku budak dibukaan bajunya aju dibukaan jecena ai papanganten masuk tatangkepan ajunya na tatangkepan aju tatangkepan aju bobogana diasupkeun biasa bae biasa jimaknya na budak letik kesimpulan nama budak letik geus jima ngaranna budak letik dor dari ribut menang berenang setahun 2 tahun ribut pepegatan jadi ieu Zaid pepegatan umur kakarak 10 tahun aju awewena ge atuh kakarak umur 7 atau 8 tahun pepegatan geus atuh sarwiti budak status rangdang Zaid budak status duda budak kene sarwiti teh kulantaran cak jada teh aing geus pernah kikituan nyana aing ngisang sok ditoelan aju ka belah dieuna mah meureun rada arateul dicekal kabeneran aya jelema anu dewasa aju sarwiti umur gagarak 8 tahun can balik dibawa ku lalaki dipangmeulikeun baso Malpinas ai praktek baso da di dahar ojol jeung bobogaanana jadi baso di dahar sarwiti menyerahkan baso zina sarwiti ta jeung lalaki budak atau kisah itu kakarak umur 11 tahun lantaran nyana pernah kawin kawinna biasa aju nyana lalagaan jeung awewe aju tutumpakan zina deui tah nu jadi masalah kuari Zaid budak letik pernah nikah pernah jima can balik kuari ngalaksanakeun zina wajib kena sanksi apa henteu termasuk sarwiti budak ieu teh nyana pernah zina deui padahal pernah nikah lamun cek tadi mah dewasa muson anak kudu diranjang ieu mah budak kumaha eta
kulantaran cak di dieuna kudu taklif sedengkeun budak macan taklif maka eta budak teu wajib diranja. Zaid zina budak padahal mah teu wajib diranja. Sarwiti zina padahal mah pernah nikah sahih teu wajib diranjam. Lantaran naon? Lantaran can kataklif. Betapa murahna agama Islam. Bu'ithu bil hanifiyati sama. Cak Kanjeng Nabi kula diutus ke dunia dengan membawa agama nu murah. Kamurahanana salat selagu bisa nangtung teu bisa nangtung diuk, teu bisa diuk yana ngedeng, teu bisa ngedeng yana kiceup, teu bisa kiceup maning piceun bae ka ditu. Kubur ate henteu dipaksakeun tita nangtung henteu. Bu'itsu bil hanifiyati samambang. Jelema wajib soteh munggah haji lamun lisob. Jelema sehat aya waragatnya jang meuli kapal jeung jang bekal ti ditu jeung jang bekal anu ditinggalkeunana karak wajib aijanana teu boga mah. Andai kata boga jang meuli kapal jang waragat di dituna atawa jang ditinggalkeunana atuh teu wajib munggah haji teu doraka teu munggah hajina. Bil hanifiyati sama urang kumaha? Jelema wajib sote zakat. Ketika manehanana niso pare menang saton karak wajib ai kitu mah menang sakada sakintal 2 kintal 3 kintal apakah wajib kudu zakat atuh henteu. Bil hanifiyati sama boga tuturunan ti indung bapana sawah 1 hektar atawa 1000 meter kemudian kuari kena gusuran gusur menangnya 1 miliar apakah wajib zakat teu kudu. Bu'itsu bil hanifiyati sama. Masya Allah sia dibere jag-jag kuaing kuari mah wajib ngaji boga kendaraan pakai teu boga kendaraan atuh sia ngeteng teu boga ngeteng sia milu teu bisa milu lempang sia ka ditu datang ka dituna sia bisa ka majelis teu bisa di luar handapeun tangkal Ambon ngarokok. Bu'itsu bil hanifiyati sama hampang. Engke dongengna jadi mah beda. Atuh beda. Sia ngaji tadi naon dicaritakeun? Dicaritakeun zina. Aisyah atuh heueuh kumaha tak caritaan? Beda nu di jero jeung nu di luar. Aisyah naon? Aing mah meuli sate doang 2 bungkus. Beda dong. Bu'itsu bil hanifiyati sama. Bahari emang berat agama Islam atuh janten. Aya jelema bobogaan ngacung bae. Kawin. Masya Allah kawin. Ketika leangan awewe na ternyata nu merdeka abid amat. Padahal urang teu meunang kawin ka amat. Ternyata di urang mah amat teh ge jelema-jelema anu merdeka. Aya jelema sabaraha ieu sia mas kawina 100 gram teu bisa aing mah. Aing jelema susah. Neangan 50 gram teu bisa aing mah. Neangan 10 gram teu bisa aing mah. Hayang jasa ieu jana kawin teh. Tapi neangan awewena ieu mahal. Nah, kapan? Ayo sarwiti, wit. Sia dek dikawin ku aing atuh teu naon. Sabaraha mas kawina sia pun dikawin ku aing. Sabasa diberena bae. Aing mah boga 1000 hutang nek siap. 1000 hutang oh masalah. Hampang bu'itsu bil hanifiyati sama. Masya Allah. Oh nu berat tuh. Nu berat teh anu make hawa nafsu. Ibadah hawa nafsu karak berat. Tahajud 100 rakaat sapenting isu kauzada insani. Kurang dia babok tahajud. Teu bagus. Saka bawana bae Penting udang jam 2 jam 3 kacaya. Allahu Akbar. 2 rakaat hayang kene Allahu Akbar. Geus lah capek ngedeng. Oh salah.
Apa? Isuk pentingnya nah udang deui sholli Allahu akbar 2 rakaat. Aduh teu kuat deuk opat ge lah 2 bae. Kadang deui cenah ganjaran. Isuk penting udang Allahu akbar 2 rakaat. Isuk pentingna hudang deui waduh ngan kieu doang capek amat. Teu kudu salat tahajud asal hudang bae geus beres. Menang kali mah penting hudang tunduh amat saja nyeduh kopi bae kotrek haju ngarokok hees deui. Atuh geus ke batur dongeng teh beurang keur penting masyaallah jam 2 aing hudang angin gede heueuh bener aing ge hudang bener jam 2 geus ulah nyaritakeun tahajud ulah nya mah jangan ngopi doang akur hudang nama bu'itsu bil hanifiyati sama babari ulah ku hawa nafsu gerage nikmat jasa ya Allah ya Allah. Sebab ibadah teh urang mah kuari make awak geus ngajina ge fikih kebal mah ibadah mah lain make awak make ruh hikmah mulai awak diurus roh diurus seimbang plek solihin kaulah dituna meroh bae anu diurusan teh awak tepat diurusan buat mah bisa kakalayangan tambah nu kos kitu mah dudu batak tahapan-tahapan gaji teh kuari urang mah kakarak datangkan urusan awak doang wudu nu rapih kumaha salat ruku sujud itidalna nu rapih kumaha duhana tahajudna awak tama ja urang mah roh urang mah kadang-kadang ngalayang hate urang mah salat mah salat tapi hate urang mah kana aya di sabar subuh salat mah salat pan hate urang mah aya di Bandung. Jadi orang mangan awakna doang di masjid aya hatena mah di sawah, di kantor, di pasar. Aju urang coba kuagian teu kumaha emang datang ka dinya hirupna tuh geus bae kitu. Kebal diuruskan roh, diurus selaras antara zahir jeung batin. Beda. Gerakan salat tage kadeuleu ku ahli nama bagus budak emang teu kajahoan gitu gerakan-gerakan salat ku ahli teu kajahoan antara nu husu jeung nu teu husu kajahoan cenah ku aing deuk dihusukeun coba kanyawan teu ku kiai Allahu akbar emang na husu dina mendak emang husu dina tungkul emang husu teh dina lain husu mah di jero hate husu mah kok bisa kajahoan awak urang teh cangkang nu di jerona maroh geus ieu roh dicangkangan ku awak bakal kanyahoan jerokna mun urang neuleuh cangkang ieu mata nu kadeuleu ku urang mah cangkang mun cara kadu mah cangkangna kadeuleu pan kadu diambelan dikitu-kitu karetet seungit beli goreng barang dipurak masyaallah buru haji urang nyarekan tukang kadu goblok ka tukang kadu tolol ka tukang kadu nipu aing teu kudu dicarekan ya tukang kaduna ge teu nyaho teu carekan tukang kadu cak tukang kadu pugu aing he jualan teh yang bener sarua bae sia kudu nyarekanan aing dipeujit sia ku aing teu bisa kudu dicarekan eueuh geus nasib bae sakieu ulah sok nyarekan tukang kadu. Ih, goblok aing moal meuli-meuli kadu deui di nyana cenah sikirna. Kadu aing meuli 5 bener hiji-hiji acan tolol.
cagian aing sarua jualan itu bener sarua ge. Tah teu bisa tuh nasi. Geus lompatna di oblang urang. Balik ketan. Hiji ketan. Kontek. Beres. Tah jadi meuli kadu buruk kuari di oblang ka bagian salembur kabeh. Ieu awak urang mah ieu mah cangkang nu di jero na rola mun urang teu ngurusan jero ngan ngurusan cangkang doang di akhirat bakal diasupkeun ka neraka jahanam. Mandi dirapihan di sabunan awak. Ieu di sampoan awak berarti kan. Sikat gigi awak berarti kan. Make sesengitan awak kan berarti. Ngaca urang make batik, make baju dan lain sebagainya awak kan. Berangkat urang ka deuleuh necisna luar biasa. Timimiti buukna rapi, kopiahna rapi, sorbanna rapi, bajuna rapi, kaambeuna seungit, jerona kurang henteu diurusan, ternyata horeng di jerona bilatung walul. Naon bedana DPR teh kos kitu? Neuleuh awakna nara recis DPR teh, bajuna hararebat. Setrikaanana ge luar biasa, parfumna ge geus teu daekeun meuli parfum di mingguan. Cak dana. Beuli ge kudu di Singapura, di Paris, lain lalagan. Sapatuna mengkilap. Bajuna ge hebat, wow dan lain sebagainya. Jahitanna ge teu sambarangan. Dipake ku nyana kaluar ti mobil anu mewah, hebat dan luar biasa. Hatena bilatungan. Teu diurus mah bilatung. Kala jengking malulu di jero. Orai taneuh malulu di jero. Uyek di jero DPR teh uyek kala jengking jeung orai. Pancina kiai kuluk nyahoanan nyawai. Di mana cenah nyahoana jalan teu beres. Lamun sia bala lener kala jengkingan jalan rapi. Lamun hate sia bilatungan bangunan rapi. Gara-gara hate sia ya bilatungan aya kala jengkingan tukang endong. Ngadoakeun ku galedeg ka sia. Sia. Tah nu mantap kudu ngaji ge lain deuk nyarekanannya na yu urang rapihan. Bajuna bagusan, hatena bagusan, hirup urang moal kebal. Kuari maka panggih jeung jelema-jelema jeung rakyat. Eueuh masalah isukan sia DPR. Sia bupati, sia gubernur, sia menteri kapanggih jeung Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Rasakeun Gusti. Kuari sia nyalahkeun ka aing, goblok tak diuji. Galak cenah si utuh tolol tah. Katololan aing jeung kagalakan aing geura pae sia di hadapan Allah. Buktikeun omongan aing ku sia. Wah, cenah sieun tah aing. Aing kersieun sieun. Emang aing teu make wiridan ngomong atuh mah. Pajar apa bener bae. Ye, tuh mantak awe bogoheun ge teh dipanikieu. Pelet atuh sekali-sekali. Ye. Lamun aing ngomong di hadapan bupati lamun teu kieu bupati ulah disangka aing. Beukiihnya. Kira aja nak kiai, atuh aing na hayang kiai. Naon atuh aing ngomongnya na di hareupeun nya najuna kiai atuh ewer-eweran ka aing naonan. Iya mah maksudna lain gitu. Ieu urang beneran. Ieu nagara urang. Ieu teh ibu pertiwi urang.
urang teh kita ngurusan urang teh rakyat iya loba nu zina ieu di Kabupaten Tangerang bareng yuk urang tangkepan tan zina paraehan ai praktek anak buah bupati nu zina atuh di paraehan bae lamun urang jaritakeun tentang Al-Qur'an jelema nu kurang iman kana Al-Qur'an pasti Qur'an kurang manusiawi kok zinah bae ge kudu dipaehan kurang iman akibat teu make Al-Qur'anul Karim ham anu dilaksanakeun nu zinah terus-teruskan dibiarkan iya modelna kuari kos kararieu tarimbul anak-anak zina tarimbul teu jujur jeung teu adil teu percaya ka Allah anu nyieun Al-Qur'an nyieun dunia cak Allah walil qisasi hayatu ya ulil albab lah cenah kieu kuari mah kiai mun kiai jadi bupati dek dikumahakeun babari aing mah je mun aing jadi bupati camat instruksikan kepada seluruh camat supaya menginstruksikan kepada seluruh